kerjaan mah tah. Tah eta. Hape. Kopi pinu kan. Barang sih. Beak. Copet tuh udah teh batang deui tadi. Seng, kocok seng. Siap. Cok. Ya sing bener ta eta. Gas teh goblok teh. Naonan ieu teh? Samyong. Samyong? Barahaan Mang itu Mang. 2000-an we biasa, 2000-an lah. Eta Cibuni deket. Rada alus sih nama. Oh, alhamdulillah. Mantul pisan we. Siga cari ieu. Menangin dia goceng. Salat kamu jija acan pira aku sararema euy ieu teh apa saribuk dengan kehidupan ininya meni urang unggul salat teh sorangan eueuh hiji-hiji acan aki-aki eueuh kemaran aki-aki euy biasana masuk aya mahanya euy ame daratangnya euy umat teh urang akalan we kumaha. Aku nih Mas Seng. Bener Mang. Kemarin engkau masih tak Samyong bener bersama. Kamu naon maneh? Boy atuh raja judi. Harap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah Sayu. dan denganmu Ngomongin wae budak. merasakan ini semua. Abringkeun. Asa geus suara lagi. Oh, di mana eta? Heeh nya. Wah, di masjid, Pet. Wah, aduh, Bener di masjid pakai kira aku pakai ngarege. di sholat di masjid mah. Oh, Carimu ngabur kan? Ayo, buru. Barang. Mang kemana? Tungguan, barang. Ini masjid aya. Kurang ajar ya teman-teman nih budak ya. Keluar. Mana ka dieu? Woi, dieu. Ngarusukeun wae maneh. Woi. Bisa deureun ieu mah keluar. Mang, dinya naonan? Masjid peranti sholat malah pe kustu bangun. Dinya nu gelo apa kumaha? Yo, mang cicing heula, dengekeun heula, ulah wake main peporongos, ulah marau barangol. Ngabong molan urang cicing heula, salah paham.
Bio urang adan isa kunaon teu daratang ha. Ari bergadang maneh bari sana nepi ka subuh tibang adan tibang mangkat salat ka dieu 5 menit ge henteu mang tibang salat ngahara rese. Urang salat sorangan mang sunat sorangan adan eueuh ngabaturan sieun mang kumaha di dinya so. Gening kumaha soalnya kieu mang tadi saya kaget. Di ditu sugan aya anu ngarege di dia di masjid kan aya masjid mah tempat sholat. Da urang teh mang yeuh sok ari adan eueuh nu daratang we sugan we aya rerege mah daratang ka masjid ieu teh mang. Karena enak mah tuh geus datang rege mah datang ka masjid geus hayu urang salat bareng enak mah. Nyantos tuh mang, kami di para rerencangan sadayana nyunkeun kahampuraan kana tadi kelepatan, enak mah lamun aya adan ka masjid jang ulah sok bergadang wae. Tempo adan ke masjid, urang marahin gaple, ngararopi. Tibang sholat mah 5 menit, asuh jang. Nggak suka amang ge dihampura sok lah. Enak orang sholat weh. Ayo dah. Urang salah geuning nya. Tuh, mang. Ayo wang sarolat dah. Sholat.